boga hati goreng. Intinya jangan punya hati yang jelek ya. Gua nggak goreng batur orang mah saya nah. Iya. Da kabeh geus karejekian masing-masing gitu. Rezeki masing-masing. barat cekot baheula mah rezeki mah nuturkeun pas dilihat ka tukang eueuh udah usaha mah pasti aya Tuh, jadi kudu usaha. Kabeh oge da kudu usaha mun teu diusahakeun mah moal bener nya mah nya. oh so Langsung bae kenang-kenangan tuh. Preman pensiun bohim. Nah, kali eta preman pensiun. Ayeuna pensiun teu? Pensiun urang. Oh, pensiun. Pensiun ala cek ke aya filmna Ceprit pensiun. Yo ceprit pensiun. Nyen film Aing nyen film. Ini tentang barudak di nyen dokumenternya dokumenter lah. Insyaallah orang lamun geus ieu komplit. itunya udah difotoin tuh Geus, alat geus seadanya Heeh, alat alat suruh parakeun nu arantik saya mah pakai batu pakai batu. pakai batu Ada. HP-nya temokeun Apa tuh ya HP-na eta? nah Nah, yang sedang-sedang aja. HP Nah, kentang. iya. Tuh, lain HP nu halus juga iPhone gitu. Lain HP nu halus tapi HP kentang. tapi saya punya semangat Semangat. Kita jadi sebenarnya emangnya orang yang konten YouTube teh sebenarnya mah anger ujung-ujungnya duit emang ya. nyari Tapi dari ujung-ujungnya duit orang mah yang bisa berbagi ka batur teh jujur lah duit eta teh. Duit YouTube yang berbagi orang mah eta orang boga duit yang berbagi kan. Siga kamarian mang pengen punya kafe buat teman-teman buat barudak yang ngobrol barudak nya sharing. Ya. Kalau nggak percaya bisa dicek di Social Blade Ceprit CHEPRIETZ official. Cek di Social Blade penghasilan dia berapa. Sekarang tuh yang tadi saya cek $4.200 rupiahkeun 58 juta. Eta teh dirupiahkeun ya. Dirupiahkeun. Nah, yang Bayangkeun tah. Jadi ini jadi aya artisnya. tong jadi artis. Aing ditelepon preman pensiun sama Cio. Pae we eta mah rezeki. Udah kita orang jadi iding ngaranna teh. Anjing iding teh amo kene aing. Oh, dading. Si anjing. Terus jadi iding. Mana orang jeung si Willy tato Si Willy Kumis. Nah, ieu keun. Urang duitnya si eta. Ngasugan mudah-mudahan sampai manjang ya mah gitu. Da urang mah popo lah ka barudak anu sok. Orang profil gitu udah. Orang lain artis warna orang ini yang konten di jalan tinggal di kafe-kafe tinggal itu sok Di jalan. si jalan yang mana di jalan. dan capit saya tuh tuh tinggal capit saya nak Orang- orang pakai sepatu dah orang janjian orang itu ya saya kos tangannya aduh kos tangan 7.000 orang Arwah ya ge cepat. janjian iya lah gitu lah jadi WA lah. WA ini jadi kamar teh WA-an orang. WA-an ojo jaya telepon beli casting naon kurang ieu preman pensiun cai teh ieu ceprit geus pensiun jane datang we urang ka lapas Banceuy nya jam 4 nah urang casting ieu tentang ieu cenah urang aing ngaranna iding cai teh si anjing geus bae tuturkeun da cek ieu meh ieu lah naon sok bagian ieu teh Manajer naon? nu karena itulah dibere surat orang kertas deui jangan ngapalkeun anjing siga budak sakola we ngapalkeun. Oh, Bos Murad teh katanya masih dihukum 3 bulan. Kenapa udah keluar lagi gitu. Nah, enggak malah sudah lemas teh gitu enggak malah syuting gitu. Oh, gitu. Nah, urang teh di video ngaran orang Jadi iding. oh jadi iding anjing abang kena deket tukang dading Mang Oleng nah eta oh kieu oke siap orang terus data-data orang saya di si preman pensiun tinggal nelpon orang mudah-mudahan orang minta doa ke barudak kabeh kamu orang suan diterima gitu Amin, Diterima, amin. Tuh, enak, amin pun. amin Jadi kayak lamun misalkan sih jadi artis, orangnya bisa nebeng gitu. Gitu. Jadi ceprit pensiun Tah ceprit pensiun. orang nyeun ke barudak Dan yang baru dah Iya lah, jadi men. kieu tah. Wilayah-wilayah dia Kosambi Ieun Orang edankeun. orang iyalah barudak di dia. beli kamera lah lain nah orang ingin film dokumenter anjing letikannya
HD we bukan naon. Enggak senyum HD we. Ana mah saya naik lah da orang lain di ieu bae seadanya dulu lah saya naik lu selawe. Ya sampai saat iya mah orang mah bohong gitu, barudak gitu. Asa tong barudak urang udah ada eta. Jadi intinya gini ya, mereka berdua bisa mendapatkan banyak jam tayang dan subscriber itu gara-gara kenaturalan mereka ya, alami nggak dibuat-buat, dan video mereka pun juga tanpa diedit ya, langsung aja. Jadi setelah video upload, edan anjing urang teh. Thumbnailan aya we pokokna mah. Naikeun. Mereka jadi nggak tahu SEO itu apa. apa Pokoknya mah upload ya, tapi bisa itu gimana coba? Bayangin. Bisa naiknya Subscribe-nya naik, jam tayang naik. Karena apa? Karena ketulusan hati mereka. Bersih. Jangan punya hati jelek. Itu kalau misalnya menurut kita ya, kalau pengen naik subscriber sama jam tayang. Dong boga teh goreng ngabatur. Bae batur erek seri ka urang teh naon. Kan loba kan nu nyinyir mah pasti loba. Nyinyir mah pasti ada. Kayak diabaikeun. Abaikeun we hare-hare. Dong dibalas deui. Kita mah bersih. hati bersih. Kamarannya kita unggul bersih unggul. Ya tong poho subscribe-nya nah channel Egi Resia Ceprit Official jeung IJR channel. Tong poho tong hilap subrek. Lamun tadi subrek lain balat aing. Nah eta jeung lain balat aing. Anjing. Tong pohonya Subscribe. kita karek genep 700 pi alhamdulillah ya teh. Dengan jam tayangna Nah edan teh 700 subscriber oke, tapi jam tayangna ya kena aing. Kita urang nolongan si Ijar karunya kan si Ijar geus 700. Ya rumahnya konten sakieu. Urangnya salah. Urangnya karek nyawa kamari saya kan orang bikin video saya tuh ya paling 4 menit, 10 menit dan cek si YouTube anjing teh ya. 10 menit itu bukan Tuhan. YouTube bukan Tuhan. Nah, tapi virus ada landok kayak bisa ngelekin virus corona. Gitu ya guysnya. Bisa kira konten di Ceprit masih terus. Enggak lah cukupnya. Jadi di kita bertiga konten udah ya. Videonya nuhun mun anu geus nonton, komo geus nonton langsung di-subscribe-nya. Tah mun di-subscribe jadi balad aing-aing. Mun ulin ka Kosambi kade tong poho. Ceprit official di Kosambi pasti nyana. Ceprit tuh pokoknya mah Ceprit official IJR channel. Warawun pokoknya mah. Yantos kadokapan ananjeun ulin kurang di sapa dengan asal kurang sombong ka YouTuber namun susah sukses tong sombong. Jangan sombong dan baik hati lah anu dihandap tong poho. Jangan lupa ke orang-orang di bawah. Da sabenerna mah jelema mah sarua we sarua. Apa luhur ge. Memang sarua tapi anu ngabedakeun teh naon? Ngabedakeun jelema anak keneh mah. Tinggi teh anjing urang geus kieu kan tinggi anjing. Nah eta urang terasa gitu. Jadi kan urang hayang ya biasa we. Biasa. Da sarua. Nah, hidup di jalan mah harus kudu strong ya, kalau hidup di jalan tuh kudu strong. Penting nama penggoblokan, loba musuh. Lobakeun dulur. Jadi lain loba babaturan cik urang. Loba mah dulur. Dulur eta. Ayeuna kieu orang-orang alanyar nya wawuh teh nya, walaupun baheula pernah panggihan teh nyaho teh saling sapa. Ayeuna mah geus duluran mah kan gampang, urang ulin ka dieu. Hayang menta istilah nama cai-cai keur nginum wae mah bisa gitulah aya loba dulur mah dadar mah kada Ceprit bisa adieu ama satu seorang tampung aslina tah pakai eta tah ganyal we ku batu HP kieu tuh tapi alhamdulillah kita saksi oge masih uyuhan. Nah itunya emangnya orang mah nama orang berusaha we nya mah ngadoa. Ja emang tujuan orang nyen YouTube teh orang hayang bisa naikkeun anu dihandap. Amin. Terus bisa nyangar rezekian lah, sugan aya rezekina mangnya. Sugan aya rezekina di ieu jadi bisa orang hayang ningali oh si ieu mah karunya itu boga bisa dibere ku urang. Eta tujuan teh orang-orang teh. Tujuan teh tahu orang bisa berbagi.
lu bisa berbagi. Yang orang komputer aing orang Sunda gitu, orang Bandung, orang Sunda keos. nah orang Sunda kudu dibanggakeun, Bangga, kudu dibanggakeun kurang orang. Saha deui ya kalau tengah banggakeun orang. Gitu. Loba iya kan gitu orang Sunda keos anjing. Keos tapi katena Hello Kitty. Hello Kitty. Ngeri kan? Nggak tahu gua orang Sunda. Nah, tato ge tengah jamin. Ngajamin. Kata nama Hello Kitty akhirnya. Ngajamin. Nah, kesalahannya. Oke. Like, comment, subscribe. Nah, Ceprit official. Egi Resia. Ujar channel. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Pes. Iya karek panjang ya. Lebih panjang lebih edan ya. Mah resep lu lobaknya sih. Panjang ieu. Halo guys, ini alatku guys. Artis setengah Ya. jam, aing mah sakieu. Ini alatku ya. Nggak pakai yang gini, nggak. Aslina iya mah, jeung hatena ieu bersih. Pakai alat ieu tah ngaganjal apena oge. Tuh. Yuk guys, thank you. Ditunggu ya. Subscribe sama komen like-nya ya di IG channel Ceprit official. Egi Resia. Subscribe ya. Oke, yuk guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau menuju ke masjid dulu ya. Seminggu sekali hungkul, piraoge Jumatan mah. Yuk guys. Assalamualaikum. Dah.